Assalamualaikum Lur, panggil deui jeung urang euy. Poe ayeuna urang ieu rek sasapu euy. Tadi dia urang ieu euy make disingke ieu teh keur persiapan video euy. Urang make tripod tah. Tripodna make nu kieu euy, can kabeuli tripodna. Jadi bisi anu rek ngadukung gitu sok we lah. Cukup we ngadukung mah eta we klik like we hungkul. Jadi likena eta klik heueuh. Poe ayeuna urang ieu rek sasapu we, sasapu daun cengkeh. Kerek dikumpulkeun gitu daun cengkehna teh rek di karungan. Tadina mah urang teh sasapu teh rek jeung lanceuk urang, pedah diarep-arep teu datang wae gitu. Urang inet sorangan we heula ti heula, sugan ke nyusul meureun lanceuk urang teh. Meh tere bea nu tere ieu gitu, meh tere beres kuduaan mah. Meureun lanceuk urang sasapu, tah urang ngawadahan ke kana karung gitu tujuanna teh lamun kuduaan mah. Jadi meh tere pagaweanana, meh tere jadi duitna. Si nu nanya meureun ieu kebon urang lain euy, da urang mah teu boga kebon cengkeh nu sagede kieu. Ah jadi iman di kebon si Abah euy. Buka sabaraha taun umur cengkehna teh da disebut badag meureunan masih keneh laleutik keneh gitu, disebut leutik keneh da geus bararada gitu. Itu posisina keur angkeup euy, tu angkeup. Jadi henteu cerah video oge, keun bae we heueuh. Ya semoga we engke mah ngadukung meureun lah biar aku ya mudah-mudahan we heueuh. Sabiasana mah euy naon nyapukeun daun cengkeh siga kieu teh biasana mah usum halodo. Ayeuna hujanna geuning kieu yeuh, cuacana teu nentu. Cuacana geus robah meureunan kitu. Ayeuna urang neangan heula sapuna. Jadi urang neangan heula keur pi sapueunana heueuh. Tah nyieun sapuna teh iku rokrak-rokrak kieu yeuh. Rokrak urut-rokrak. Urut regang ieu euy, ieu mah urut regang. Naon? Jeruk. Urang nyieun heula sapuna tinu kieu. Dalam ku sapu biasa mah milih teu kuateun. Nyepuanana oge. Jadi si daun cengkehna teh engke dijual euy. Jadi lumayan lah meureunan ke kurang menang duit gitu. Sakilona teh duka sabaraha euy poho deui duka 500 duka 200 gitu sakilona daun cengkeh teh. Jadi urang ieu daripada buruk gitu pan daun cengkeh mah buruk geuningnya. Daripada buruk jadi urang jual we, urang manfaatkeun gitu supaya bisa jadi beas. Tah jadi siga kieu euy tuh. Sapuna teh kurang leuwih lah. Da ieu mah tuh setelan rusuh bieu nyieunna. Ieu kudu disapukeunana tuh loba heueuh ka itu tuh. Tuh daun cengkeh nu garing kieu. Tuh cengkehna teh sakedeung deui oge teh. Jadi buah ieu tuh karek-regang heueuh. Nah, nu ieu mah jadi buah ya. Jadi lamun anu geus kieu pan geus kolot teh biasana sok murag euy, sok aya nu murag lah. Jadi lamun handapna di sapuan mah tah teu siga kieu ieu pan loba runtah di handapna teh. Anu marurag kieu yeuh. Jadi kahalangan kitu tah. Lamun aya runtah mah siga kieu aya sikit kahalangan. Jadi hese engke mulung oge. Beda deui jeung lamun anu geus di sapukeun runtahna ieu. Mun disapukeun mas lening we taneuhna teh. Ngeunaheun mulungna oge gitu. Jadi lu ngukur sadanget daunan dijual gitu. Tapi mempermudah oge engke waktu urang mulung. Urang sasapu heula lah ka itu tuh. Bisa anu nanya keur naon daun cengkeh gitu. Cenah mah banar teh ieu teh da aya banarna euy, matak urang teh ngajual teh mereka banar gitu. Cenah mah daun cengkeh teh ieu teh rek disuling gitu, rek dijieun naon minyak cengkeh. Nya meureun kagunaan minyak cengkehna mah loba meureunnya. Jadi loba khasiatna cenah pan geus apal sorangan lah minyak cengkeh mah khasiatna meureun loba gitu. Jadi tinu daun cengkehna oge bisa dijieun minyak gitu. Jadi si tangkal cengkeh mah euy lamun dipikir-pikir mah hampir siga kalapa gitu. Dimulai akar nepikeun ka daun batang karet teh buah. Loba manfaatna gitu. Mun dibandingkeun jeung tangkal-tangkal nu sejen. Tah jadi ieu geus dinang nyapuan pan ka itu tuh. Nah kurang leuwih kieu we heueuh nyapuan. Ieu geus aya sagunuk tuh. Keun heula lah ke urang pindah heula urang nepukeun deui. Jadi lamun kuduaan mah euy
nusa orang jadi fokus nyapuan siga kieu ye. Nusa urangna deui ngawadahan gitu lem kuduaan mah. Lah urang pindah heula weh, urang nyapuan, urang terus lah nyapuan. Tapi terakhiran urang wadahan kana karung gitu. Nah, enak orang ieu yang ngeunang sabaragunuk tadi teh lah poho deui teh. Urang asupkan kana karung ieuna teh, buntahna teh heuh. Bala ieuna teh naon daunna teh. Kalau disebut urang teh teuing lah. Meh rada sopan euy, nyaruntah heuh. Lumayan lah. Menang sakarung heuh di sasapu. Teu ditutup ieu teh sasapu teh. Nang sakarung. Jadi jejelna ge bieu make suku da meh padet gitu tujuanna teh. Da hampang atuh, hampos gitu ngaran-ngaran daun garing. Kalau bakenya kabelah gitu nu tulisan disapuan euy. Pikeuna bakal menang loba ieu teh. Ari karunganana mah. Kalau salah we heuh video ayeuna mah kurang semeti we. Kepang di video selanjutnya. Sampurasun. Assalamualaikum.